Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi kaum dangu, anak kusim kuring di pika cinta. Manga orang teraskeun deui ieu dongeng anu judulna Berit Bodas. Dina waktos ieu inca ka bagian ke-21. Mangga wilujeng manteng wae, wilujeng ngadangukeun ulah hilap channelna, di subscribe. Hatur nuhun wilujeng ngadangukeun. Tah pingkel deui lamun aya nu menta panangan piubareun ulah sok daday kanan. Kudu jadi contoh sama daya kasih inon sakitu ge manehna kabilang gede keneh teu nimangan teu buru-buru ngadakwakeun kan wajib. Kalawan manehna dianggap nipu ku si inon. Kumaha ayeuna lamun aya nu boga kasakit heuh menta piubareun ka anjeun rek dibere? Dah, nyaji saeuna mangan moal turun cadu we mere papagah piubareun keur boga panyakit teh mal Mang Idi kapokeun. Saja beuna ti kitu mah geus ayeuna mah lah. Urang ke halone ka tempat Kang Inon rek naon bari ge ka era-era. Ayo ke bisi majarkeun rek barang penta dume ayeuna geus jadi jelema senang, teu kurang ku dahareun, teu kurang ku pakaya. Dina dianyangan ge ku pantar urang moal aya nu semu nu baris nyenangkeun kana hate. Sawaina beda deui, manasinakeun nyaman baheula ka rumah tangga sahanapeun urang. Samalah ka kuring ge minang menta ududeun, da nya kitu atuh sifat jalma mah. Nu geus beunta masuk kadak-kadak poho kana purwadaksina. Tong boroning kasebut kadeungeun-deungeun, daek nulungan atau barang bere, cacakan jadi mitoha ge. Teu daek nulungan atuh nepi ka bieun mur. Heuh, mitoha Kang Inon kuat ka nyanyerian kapanan harita teh? Cek si Jendil ngomongkeun Inon. Nah, nyanyerian pasal naon kitu Nil? Bi Anit harita neuteup. Ai pasarna mah bi mur teh ngomahakeun duit ka Kang Inon pikeun ngomean dapur sieun rugrug cenah kitu. Da waleh teu mere pangaji saperak-perak acan atuh. Cacakan di kumahan kudu jadi mitoha, kumaha di kumahan pantar urang atuh, batan daek mere kalah ngabagegan. Nu matak ti harita kuring mah geus tara ka ditu-ditu deui atuh nah. Geuning eta mah kenyaho ceuk bi mur minta tulung heueuh, ceuk mur minta tulung ka si Inon teu dibere. Ih, kebon basa kamar ieu kuring papanggih jeung bi mur. Deket kebon awi nu aki wiranta teh ya. Nya ku kuring ditanya tas di manana. Ari pokna teh nyaeta tas ngumaha ke duit cenah ka Inon keur ngomean dapur sieun kaburu rugrug. Tapi boleh saperak kitu dibere cenah kitu. Nu batak ibi mah sekali-kali deui minta tulung ka manehna tak kitu cek bi mur teh nyarita ka kuring bi. Beuh beneran nya aya ku tega pisan eta si Inon. Dipun tangan tulung kudu jadi mitoha kuat ka teu mere. Kunaon jelema pat jadi kitu eueuh pisan amanahnya. Na teu karasa kitu ku dirina waktu baheula ngalaman barang hakan sore henteu isuk boga pakaian hiji resot mandi. Cek kuring ari jadi jelema kurang dasar mah kitu we tuh bi lah. Teu kop geus beunta lamun beunta teh mah sok poho kana wiwitan. Da eta meureun pamikirna dunya meunang hese capek manehna kitu. Cek si Jendil ngan henteu dicaritakeun. Yen Inon jadi jelema senang tina alatan tas jarah ti Gunung Gede. Jelas nama hasil tina munyung nya hosotenan Inon munyung dumeh si Jendil kungsi milu ka Gunung Gede. Eta ge sasat dipaksa diajakan ku Inon. Ngan si Jendil mah teu kajadian sabab manehna teu kuat nahan gogoda di tempat pangjarahan. Batan hasil malah jadi kering baluas ku perkara papanggih di Gunung Gede. Itu mah kuring rek pamit yeuh. Oge ceng harain malah. Cekna ya Jendil bari pok pamitan rek balik. Lurus wae teh atuh Nil mangkaning can cai-cai acan. Ai bilah dari sema heueuh kitu we cumangnya. Geus nunggeus mah omat rek dihalode ka Kang Inon nya. Moal we geus nyaho kieu mah lah. Tebal Mang Idi koloyong si Jendil keluar ti kamar terus kebat balik. Sabab can boga jukut keur domba. Dua poe ti harita isukna wanci haneut moyan si Jendil ini ti imahna. Bari manggul pacul maksud rek maratkeun hanca nu kamari saeutik deui. Sanggeus deukeut kabena ka kebona pasireun jalan rada sore. Pasireun jalan sada sora awewe geus rada kolot ngageroan. Reg si Jendil harita ngarandeg tuluy ngalieuk ana breh horeng Maesah. Inungna Inon harita Maesah nyampeurkeun sarta nanya. Kamana wae geus eueuh ulin-ulin ka ditu Nil? Meni geus miceun manehnya ka urang. Tara ulin-ulin ka ditu poho meureun ka ibi teh nya. Cek Maesah banyul. Ih, lain poho bi da kuring teh. Poe mah jarang aya di imah sok milu usaha jeung jadi paman kuring teh. Ayeuna ya sotenan dume aya keperluan heula kumaha di ditu calageur bi? Cek si Jendil ngabohong. Majarkeun sok milu usaha jeung pamana padahal tara ka mana-mana.
Alhamdulillah calager aya awak mah kumaha ditu indung maneh cager. Alhamdulillah bi akhirnya bi penyeuna Kang Inon gering nyeri naon di si Jendia nanyakeun Inon. Nya kamari ieu meunang 10 poe ngaringkuk jadi suku cenah ngomong nama. Teuing ketang dak kitu panyakitna siga penyakit kulit. Tapi ayeuna mah alhamdulillah geus cager diubaran ku papagah ti Mang Ilaing nyaeta di pokoan ku bodogal cau buruk. Tadi nama sameme diubaran ku nu kitu heueuh. Papagah ti Mang Ilaing kuat kabarareuh jeung jiga boleger. Nah hari diubaran ku bodogal cau buruk isukna kempes malah garing. Ayeuna bageus kaduga deui barang gawe di kebon. Temal mah esah leng meunang sawatara jongjongan mah. Si Jendila ngahuleng inget kana caritaan ti paman. Majarkeun Inon rek ngadakwakeun disangka paman si Jendil nipu mere piubareun. Jadi cagernya ieu mah Kang Inon teh. Si Jendil nanya. Lain cager deui, samalah cek ibi geus bisa barang gawe. Aya keur ngadakluk we mah cu di lebak jeung minantuna. Syukur we geus cager mah tadi ubaran kunaon cenah bi? Diubaran ku bodogo cau geus buruk papagah timang maneh geuning tadi nama. Diubaran kunaon-kunaon batan cager kalah kableng we bareu duanana. Teu turun-turun aya puluhna poena ari geus diubaran ku papatah timang maneh. Berkah make kaduga barang gawe kala karitapakna we rada hideung jeung siga tutung. Ai panjenengan kuring diubaran ku salep. Lain ku salap ku bodogo cau buruk cek ibe oge. Dieu lah kahalangan ku 3 minggu kungsi dipangbalikeun salap ku si Emen. Ukur 2 kali make tuluy dibalangkeun ka kabawan meureun eueuh karasana. Dasar adat si Inon teh we teu sarua jeung batur atuh. Ih syukur atuh geus cager mobil juah kuring merek ieu. Aya pigawean deui sadik deui bi. Ujung atuh ulin atuh ka ditunya. Insyaallah bi. Teh mah si Jendil tuluy ngaleos. Sedeng batin mah sajero ningkeur leumpang teh ngagerendeng. Lamun sarupa kitu mah Kang Inon rek nyeun picarakeun paman aing atuh. Teu puguh-puguh maka rek ngadakwakeun sagala majarkeun dituduhan piubareun ku paman Ilaing ku aing. Batan cager kala beuki ruksak. Bieu ceuk indungna mah cager ku bodogo cau buruk cenah papagah paman aing. Nya jelema teh pika sabeleuna keur nya. Dumai teh sugan manehna geus janji rek mere samping sarung lamun bisa cager ku ubar papagah ti paman aing. Heuh kayang teh ulah kitu ai moal mere we ulah nyebutkeun cager lain ku ubar papagah paman aing. Jeung make nyebutkeun rek ngadakwakeun sagala di. Kitu gerentes hate si Jendil timbul keheul ka Inon. Ne atuh ai puceng his teh Inon keur ngagedig kalebakeun. Taksiran rek balik gerendeng si Jendil ngagerendeng. Lah kadalah tuh geuning ayeuna mah. Aing mah kabeneran jelema kucileuk teh ngungkug kalebakeun keun si rek digeroan ku aing ah. Rek pura-pura nanyakeun ubar kunaon we da ceuk indungna mah disageurna teh ku ubar papagah ti paman aing cenah kitu. Gero si Jendil ngageroan Inon. Reg Inon eureun sarta ngalieu gancang ku si Jendil disampeurkeun. Kamana Kang Inon ngageuning kitu si rek dinesnakeun geuning? Geuning lain Jendil. Ponyana dewek mah saha we can sidik euy kana rupana. Kamana wae euy lain jeung diblengles euy. Cek Inon budina marah mah. Ngajak aing mah jarang di imah Kang lah. Dia ambil usaha jeung di paman. Benyana Kang gering cenah. Hari lain pugus 3 bulan euy dewek katarajang penyakit kulit euy. Siga eksim kamari mah meunang 10 poe teu bisa turun-turun atuh. Suku duana barareuh jeung jarii. Sajabat itu aya ateu nyaretet lamun geus teh masa digesek ku daun pulus euy. Geuning teh cager ieu mah diubaran kunaon Kang? Si Jendil ngareret kana suku Inon. Berkah euy. Ayeuna geus teu bisa barang gawe deui. Kali urutna we siga nu tutung euy. Teh mal Inon. Diubaran kunaon Kang? Si Jendil talete sabab hayang ngakurkeun katerangan ti pamana jeung ti indung Inon. Ai cager mah ku ubar meunang meuli anak dewek di kota euy. Diubaran ku itu ku ieu mah teu dek cager-cager terus tatama kitu keneh samalah kungsi paman maneh ge papagah piubareun nyaeta. Ku bodogo cau buruk tuluy dibek-berekan. Sanggeus lemut dipais saneut kuku ditaplokeun kana bitis duanana. Ku dewek isukna dilaksanakeunna atuh ere peuting teh euy. Mani teu puguh rasakeunana ting jeletot rete pararanas. Akhirna bleng suku dewek duanana jadi baru kekeng. Lamun lain papagah ti paman maneh mah dak sigana dewek rek ngaro ieu ngajorag euy. Ngingetkeun ka kolot we jeung ka paman maneh atuh da. Cek Inon akur sakumaha pamacaritaan pamana si Jendil. Ya diubaran ku bodogo cau buruk teh kalah kawowotan. Ari cageurna diubaran kunaon Kang? Diubaran mah ku salep we meunang mangmeulikeun anak dewek di kota. 2 kali ngubaran tuluy nepi ka kempes bisa sare sagala. Isukna garing nepi ka ayeuna teu karasa-rasa deui. Boro tadi mah heueuh dewek teh geus ujub rek mere sarung keur jumaahan ka paman Ilaing. Kitu ge lamun aya cager ku ubar papagah ti paman Ilaing. Jadi cager teh ku salepnya Kang?
Oh ku salap menang mangulikeun anak dewek si Emen. Tema Inon ngaku nama cager ku salap. Yuk Kang Inon keur paman kuring mah tong boroning aya janji ti Kang Inon rek mere sarung. Bari lamun cager ku ubar panuduhan paman kuring sanajan teu dijanjikeun ge. Ku Kang Inon keur paman kuring ada mau apa mah atuh ku pamulang tarima. Ngan sabalikna keur Kang Inon ulah ngabobodo ka paman kuring teh. Abongkeuna paman kuring kasebut jalma bodoh. Tur geus nyedak ka aki-aki sajabat ti kitu make rek ngadaklakeun sagala dianggap paman kuring nipu atawa nyilakakeun Kang Inon. Beda paman kuring ngabejaan pieu bareunana. Atuh ku dasar aya caritaan kitu ti Kang Inon akhirna mah paman kuring teh kagegeringan taksiran reuwas ku ancaman Kang Inon. Samala tadi kuring tas ngalongok nu jadi paman nya manehna nerangkeun sakumaha caritaan ti Kang Inon. Puguh we kuring rada ngagelendeng kanu jadi paman. Make wadi-wadi nuduh pibareun sagala. Ari be kuring papanggih jeung biasa nyaritakeun yen Kang Inon tas gering. Aya geus cager deui malah geus bisa barang gawe. Kuring nanyakeun ka biasa kunaon di ubaranana bisa cager deui. Pokna teh di ubaran ku udah gua cau buruk papagah ti mang maneh. Tapi kaina alhamdulillah teu karasa-rasa deui. Sadeuk nurutkeun pangakuan ti akang mah di ubaran panuduhan paman kuring teh teu cager. Bacan cager anggul beki parna. Cing atuh Kang sing jujur nyarita teh ulah ngabobodo kitu kanu jadi paman kuring. Sedang kuring jeung akan teh lain wawuh sakatiga lain kakara kamari sore. Pugu-pugu cagerna cukang lantaran dituduhkeun piubareun paman kuring ari heug pangakuan akang lain. Malah ceuk akang nyarita ka paman kikieu. Heug bae ari mang kekeh teuing mah nya hayang dibere sarung nya nya. Bari diubaran panuduhan ti mang eueuh karasana atawa teu cager. Asal mang daek tanggung jawab didakwakeun ku kuring kan wajib. Dianggap mareng mere pituduh nipu kitu. Da kitu nurutkeun ceuk katerangan ti paman kuring teh. Bangna kagegeringan nepi ka ayeuna teh. Ari katamah-tamah bieu mah esa indung Kang Inon ngabejakeun cagerna teh ku ubar panuduhan paman kuring. Eta meureun ngarasa lebarek mere samping sarung ka paman kuring. Sanajan teu jadina ge dibere sarung ku Kang Inon, moal arek maksa paman kuring mah. Ulah kitu we caritaan teh batan ti bolon atuh Kang Inon teh. Cek si jendil ngagalendang. Puguh beungeut Inon menirepkeun krai pias taksiran ngarasa era ku si jendil. Atuh puguh we ribat nu kabadil atuh harita teh. Geus aya mah diseret poe ieu mah teu perlu silih datangana jeung kuring. Samal keur kuring moal daek datang ka akang sabab kuring ngarasa era. Ngarumasakeun jelema nu kurang kaboga beda deui jeung akang ayeuna mah. Keur majeun hurung nangtung siang leumpang teu kurang ku naon-naon. Pokna tuluy ngabeng bios indit bari manggudoran pacul. Atuh meunang sakedapan mah Inon ngahuleng malah ngagereneng jojoreun dadana. Dasar gableg kolot. Koplok aing mah teu pugu-pugu ngadon ngabejakeun aing cager ku ubar papagah ti Mang Idi. Ku aing disebutkeun cager di ubaran ku salep ya hayo dibejakeun cager ku bodogo cau buruk. Disiar wae pidorakeun teh babalak indung teh. Teu kapok-kapok sakatu kamari ieu. Ditajong bobokongna layar bibir kolot ucut gendul teh nya. Inon ngarasa keheul kudu jadi indung sabab ngabejakeun perkara ubar ka si jendil. Leos Inon ngaleos lempangna meninggal gedi kabeneran harita mah esah nyampak aya keur ngadaweung. Ngareureuhkeun ka capek tas ngoren. Budi Inon meuni bakatut haseum panon mureleng siga nu cuana keur kanu jadi indung. Sanggeus deukeut pok Inon nyarita. Mah ieu panggih jeung si jendil, pokna bari mureleng kana beungeut. Nya panggih basa mah keur ngoret katingali si jendil keur ngungkung kakalerkeun. Kumaha digeroan ari kitu aya naon? Tema mah esah bari neuteuk. Nyarita naon ka si jendil bieu teh? Teu nyarita naon-naon dintang nanyakeun sok ka mana wae geus seubeut hareup ka imah-imah. Atuh jeung nyaritakeun maneh tas katarajang panyakit dina suku. Maneh nanyakeun da manehna nanyakeun leuwih ti heula dume manehna ngadenge cenah bejana maneh gering. Anu bejakeun we geus cager sama geus kaduga barang gawe. Temal mah esah sajelasna. Nanyakeun cagerna ku ubar naon? Komo we dia nanyakeun mah. Dibejakeun naon ubarna? Heuh bisa cager ku ubar bodogo cau buruk. Sakumaha pamanggih usul ti pamana si jendil ari kitu kumaha? Aing mah dasar nini kucleuk kawaselin geus kolot teh make daek layar bibir. Kayang teh lamun nanyakeun ubar namun tong sok dibeja-bejakeun masing ka sasaha ge. Ku batur dibejakeun di ubaran ku salep ya kalaka dibejakeun ku bodogo cau buruk. Disiar wae pidorakeun jatuhnya. Cek Inon ngambek ka maesah indungna bari ngalacat ungah ka tepas. Rek kunaon ari maneh Inon nya sajelasna mah mama atuh dasarnya nama. Maneh cager syariatna di ubaran ku bodogo cau buruk papagah ti Kang Idi paman si jendil. Tema mah esa. Nya balegug kitu teh. Kolot-kolot layar bibir kumaha lamun aya nurutan. Di
barang podogo jauh bari penyakit teu sarua jeung kuring heug nama-nama jadi penyakit narik tanggung jawab di kamari iya dia orek-orekan kasih Sarti ulah nyaritakeun cager di barang kudu kitu iya hayo dibejakeun pisan kasih jenia dicarek ulah bebejak itu sosena nya teh sieun diturutan ku batur heug teh cager leuwih parna penyakit kulit teh pan teu sarua dasar belagug manusia teh si jurig sia tema inon bari ngaleos ka jero kalawan nyebutkeun si jurig sagala kanu jadi indung para mitra sugan ieu kalakuan si inon sedang kanu jadi kolot komo kanu jadi indung para mitra nyebutkeun mah geges kasebut dosa cenah katerangan ge para wargi dosa atuh kanu jadi kolot ieu make jeung nyebutkeun si jurig sagala be nepi ka kitu-kitu nanya mugi-mugi urang mah para wargi sadaya ulah dugi ka katerap ieu penyakit model inon kitu sing dijauhkeun anu kieu mah setan eta para wargi sadaya setan eta teh ngulincer dina awak si inon salilana mugi-mugi setan model kitu teh ka urang mah ulah dugi kadekeun syaratna teh de urang takwa kalayan iman takwa kalayan iman ai kasebat takwa katerangan lagi perlu jelas sadayana para suningan itu para wargi sadaya mangga nyangakeun bae bahan lenyepaneun mugi-mugi urang salamina aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala bari urang ngadoa salamina urang mugi-mugi kenging jalan nu dipilido ku mantenna mangga urang teraskeun nah eta si inon kumaha pipikiranana cenah kawas lain ka inung make nyebut jurig sagala ka aing di dele beki dia teh kalah beki sarugal pisan ka inung mangkin wani nyebut jurig wani nyebut belegug sagala kieu-kieu teh aing teh kajeun rek ngado nyeruruk we di si amah dikira cek gerentas hate mah esah bari nyurucut Cipanon cerut turun harita tigolodog tuluy ngoreleng jalan ka tukang nyampak Nyi Sarti keur ngarihan dina dulang harita mah esah ka kamarna tuluy bubuntel pakaian maksudna rek ngado nyeruruk di alona sanggeus beres muntel pakaian ku samping kebat koloyong keluar ti kamar kabeneran Nyi Sarti ngareret sarta nanya ari mah ngagemol naon teh Nyi Sarti mencerong kana gemolan keur diais ku maesah mitohana nu matak gemolan pakaian nu emak rek mana kitu mah make gemol sagala Nyi Sarti netep bangun kaget nu matak ka emak rek ado nyeruruk we di si amah sugan ari mah cicing we di ditu mah moal ngadatangkeun piro deteun moal ngadatangkeun piro rakaeun tema maesah carinakna kelanan mah sing puguh ka hartinanya kunaon pangna mah ujug-ujug rek ngado nyeruruk sagala di Ceu Amah kapan di dieu ge tempat emak sabalikna emak ku abdi emak teh abdi nurut teh ka emak abdi teh pan ceuk saha tempat nu emak ieu mah nu salaki maneh tempat anu emak mah geus hancur nu matak pek caricingan keun mah rek ngado nyeruruk di si Amah eta kunaon atuh mama kerek nyeruruk sagala di Ceu Amah Nyi Sarti netep teu kunaon hayang di ditu we mama teh mama esah keur kitu torojol inon Kang Inon ye gara si emang ngado rek nyeruruk di Ceu Amah cenah Nyi Sarti ngareret ka inon salaki lah keun bae nah tong make dicarek tong dihalangan da niat-niatna ieu ongko sekolot deui jong rek itu rek nyeruruk di batur mah ada dewek kira moal nyarek moal nitah kumaha karepna barina ge kolot teu beunang diurus cek inon ngan henteu we ngusir kanu jadi indung lain ku kitu keur abdi mah ngarasa era we ku batur Kang bisi majarkeun disingkahkeun ti dieu entong mah rek nanaon bari na ge los-los ka Ceu Amah ayo ke bisi majarkeun abdi embung ka cicingan kudu jadi kolot keun bae Sarti na make dicarek sagala dan niat-niatna tuh inon mun cereng atuh Nyi Sarti teu nema deui sabab sieun kudu jadi salaki jerut maesah turun jalan ka tukang tuluy ngaleos bari ngangais gembolan pakaian bari hatena mah ngeri ku tindakan anu jadi anak saja jalan maesah murag-muragkeun cimata ari katamah-tamah harita ngadenge sorat tongeret paleger patema lanjing baturna puguh tumrapna kana hate maesah asa namah-namahna langsa nyaan para mitra nu jenengan inon dina ieu carios aya ku tega satengah ngusir kanu jadi indungna pribadi abong kena ku ayeuna inon geus jadi jelema senang teu kurang ku pakaian teu kurang ku dahareun jeung duit teu diperhitungkeun kana pibalukareunana engke di akhir geus puguh kadeungeun-deungeun loba nganyerikeun caca ka indung kandung oge sakitu tegana sakitu kejemna wani nyisia wani nyebut si jurig sagala nu geus moal henteu batin maesah indung naraheut teu inget yen indungna teh sasat anu ngakandung manehna kumaha tu balukarna nu katelah inon dina ieu carios
sareng kumaha dina kaayaan dunyana. Nah bari terus nanyung jadi jelema beunghar ku pakaya. Nah bari serobah balik deui ka asal waluhu alam bimurad. Dina waktos ieu mah teu acan tiasa kagamarkeun nanging insyaallah salajengna kalayan kauningaku sadayana kumaha geletuk batuna kecebur caina kaayaan Inon Saputra Garwa. Para mitra kaum dangu, marikan kana kaayaan si jendeul nu tas ngagelendeng Inon. Balik kanu jadi pamana tayalian Mang Idi kasampak Mang Idi geus keur ngadaweung di tepas. Samalah keur ngobrol jeung pamajikanana bari nying hareupan cai kopi sagelas ngebul keneh. Geuning ka dieu deui euy, cek Bi Anit. Nya Bi, tema si jendeul terus ngalacat ungah. Kumaina Mang nu karasa deui? Si jendeul nanya ka Mang Idi bari ngareret. Barakah ieu mah euy nu karasa naon-naon. Geus beres kitu pigawean deui, tema Mang Idi. Beres mangan maratkeun sesa kamari. Rek ngopi euy jendeul. Ya emang sok atulah. Ulah misteuing, tema si jendeul cek kana dompet paku. Leuwih ngalangan sarokoeun jeung daun kabung. Ari Bi Anit harita ngoloyong ka jero rek mangiciankeun kopi keur si jendeul. Teu sakumaha lila Bi Anit norojo mawa cai kopi sagelas cag dituna hareupeun si jendeul nu keur ngalepus udun. Eueuh kaperluanna naon maneh ka dieu jendeul? Tanya Bi Anit bari gek diuk dijieun Mang Idi salakina. Nyata pangna kuring ka dieu teh sanyana mereka ngabejakeun perkara Kang Inon. Perkara si Inon kumaha kitu? Bi Anit semu kaget. Nya perkara Kang Inon nyaeta kieu Bi. Santasna kuring ti dieu teh nya papanggih jeung Bi Esa indungna Kang Inon, ti dinya mah kuring teh teu ningali deui teu ningalingan Bi Esa ngagegero ka kuring. Mimitina biasa we nanyakeun kuring kunaon pangna geus heubeut tar ka imah-imah. Cek kuring teh lain goreng hate Bi ngan kuring dina waktu ieu keur diajar usaha. Jeung aya di jarang aya di imah kitu. Geus kitu kuring-kuring nanyakeun perkara Kang Inon nya henteu gering. Cek biasa teh nya cenah meunang sakitu poe teu bisa turun-turun. Dirinya kuring penasaran nanyakeun piubaran kunaon cager deui. Ari teh mana teh cek biasa kapan dituduhan piubaran di paman maneh. Dipukuan ku bodogo cau buruknya alhamdulillah cager sama geus bisa barang gawe kaos sasari. Atuh kuring teh ngadenge carita anti biasa teh rada ngahuleung Mang. Oge Bi, yang dipake ngahuleungna teh sakumaha katerangan ti biasa jeung ti Mang toh janya. Ari cek biasa Kang Inon teh cagerna teh nya diubaran papagah ti Mang. Ku bodogo cau buruk ari cek Mang cenah cagerna ku salep kitu. Cek si jendeul ngajelaskeun sakumaha carita anti biasa indungna Inon. Ari Mang mah ngabejakeun kitu sotenan ka maneh dume cek si Inon cagerna teh ku salep menang Mang meulikeun anakna ti Bandung. Diubaran ku papagah ti Mang mah heuh ku bodogo cau buruk. Cenah mah boro-boro cager malah jadi bareuh kalawan teu bisa sare pisan kitu cek si Inon teh. Ari kitu kumaha euy? Teh mal Mang Idi teh. Ari geus kitu mah nya teu papanjangan deui terus kuring teh ini tarita teh. Barang geus tepi ka sisi kebon kuring ningali Kang Inon keur ngagedig we taksiran teh. Rek balik ka imahna tidinya ku kuring digeroan bari disampeurkeun. Munggaran mah biasa we manehna nanyakeun kunaon tar ka imah-imah. Atuh ku kuring dijawab sakumaha dicaritakeun tadi ka biasa indungna. Nyarita kuring nanyakeun ka Kang Inon kunaon ubarna bisa cager deui. Ari pokna teh sakumaha nu dicaritakeun ku Mang cagerna teh ku salep. Da ku bodogo cau buruk mah cenah we karasana malah jadi parna kitu. Tadinya mah ku kuring dipok-pokeun we ka manehna. Cek kuring teh kawas lain geus kolot we boga ngabok bodoh sagala. Puguh-puguh cager ku bodogo cau buruk papagah ti paman kuring hayo bebeja. Cagerna ku salep. Dumeh eta meureun bungan nyumponan janji ka paman kuring rek mere samping sarung. Tidinya mah sakalian ku kuring digelendeng Mang. Tapi ka manehna reupkeun deuk rapias taksiran ngarasa era tuh. Kituna dumeh ku kuring dicaritakeun aya beja ti indungna. Cek kuring geus diseseret ayeuna mah kuring moal lincak-lincak deui ka imah Kang Inon. Sabalikna keur Kang Inon teu perlu lincak ka imah kuring. Pangkuan kuring mengarasa era sabeungar rumasakeun jelema eueuh kaboga. Beda jeung Kang Inon ayeuna, cek si jendeul. Laporan kanu jadi pamana jeung bibina. Puguh he keur Bi Anit ku ngadenge caritaan ti si jendeul harita teh lain atoh kalah reuwas. La ilaha illallahna ari maneh wani-wani ngagalendeng sagala ka si Inon. Padahal geus we sanajan aya beja ti indungna kitu ge tong dicaritakeun jeung ka si Inon mah. Cek Bi Anit ngareret ka salakina. Lah satadina mah teu niat tak nyaritakeun ka Kang Inon teh komo bari kuring kudu ngadatangan ka imahna mah. Ieu mah diparengkeun tepung we jeung Kang Inon puguh atuh keur kuring ngarasa di jalanan.
mata karita kene dibejakeun we sakumaha caritaan tindungna kitu. Lain ku kitu ibi masuk sieun si Inon malik amak sedang si eta mah lamun geus keul teh sok tara pilih bulu tong boroning kanu sejen kapan indungna sorangan ge di teungel aya bejana indungna cenah ditajong bobokongna kitu. Lamun harita manehna amak mah ka kuring ku mangkewe bi lah paduli teuing manehna saluhureun ge da teh sieun kuring mah asal nincak kana beneran batur eueuh waniun sote kuring mah keheulaanan kudu muruis muringis ku pantar manehna teh masih cendia nemongkeun ka wani. Harita Mang Idi turun nanyakeun ari harita kumaha kailaing waktu diesek-esekeun teh teu nema cek Mang Idi teu boro-boro ka nema melenguk we kawas beuk menang mabuk atuh geus kitu maleos kuring ini teu direret deui ku sabelah mata. Teu ngaberik mah ka maneh ngaberik mah dipapageun ku pacul we tarangna tuh man teh masih cendia bari mesem. Kade we nil euy sing hati-hati bisi manehna nyieun kadoliman ka diri maneh teu kitu bisi manehna nginjem leungeun gue kuringe pasti kana iatna bisi manehna boga itikada goreng ka kuring. Lain ku kitu eta si Inon kawas lain ka kolot we ngabohongna teh meuni teu euleum-euleum sanaja dina cageurna ku ubar papaga dewek ge bari manehna geus janji lamun cager rek mere samping sarung paragi jumaahan da teu maksa dewek mah mere we nuhun netelakeun manehna ngarti jeung inget kana janji teu mere mah teu naon-naon barina oge ngan kahayang teh ulah kitu we abongkeun dewek geus nyedak ka aki-aki mending ngarekeun ka bolon rodek hulu euy nya teh kitu jelema teh hidang memang lah jelema duraka teh loba ngajarikeun ka batur ayeuna mah manehna keur jaya loba dunya tapi awal akhir mah sanu nyaho bakal balik deui ka asal. Cek Mang teh mah gumantung kana amal-amalanana melak bonteng buahna moal terong pasti bonteng buahna ge geura cirikeun ku Mang jeung Umi kumaha kaayaan manehna ka hareup sabrusiah maneh mah di pesa kuring. Rusiah naon Nil? Bianit talete perlu ku kuring dicaritakeun puguh atuh teh mah bianit eta Rusiah kumaha jenil Mang Idi mahiran tumanya nya teu naon ku kuring dicaritakeun tapi saeukeureunt Mang jeung Umi nya ulah harita ulah dibeja-bejakeun urus sejen komo ka kula warga nama ulah dicaritakeun omatnya cek si jenil ipat-ipatan heula kanu jadi paman jeung kanu jadi bibina. Bat piraku deui atuh Nil make jeung ucaha cai ka batur da bigi boga pikiran jeung lain bolon kamari sore make rek lair bibir cek Biani. Atuh geus kitu mah barabat we kasku si jenil didadarkeun tina perkara Inon ngajak kanjara nu hartina memunyung ka Gunung Gede. Sagala rupa kajadian nu karanapan ku si jenil waktu di Gunung Gede dicaritakeun satarabasna. Kitu deui manehna ningali makhluk pikasieun nepi ka kasarena dina Bang Balung. Ngarimbunan maneh ku kalakaidang daunan ceuk rarasaan manehna mah harita. Sare di jero imah disimut ge ada asa disimut ge dicaritakeun. Aya kana sababaraha menitna si jenil ngajelaskeun perkara dibawa ka Gunung Gede. Atuh Bianit sajeroning ngadedengekeun caritaan si jenil gawena muringis bari bibiri gidigan. Tuta si jenil cumarita pok Bianit nyarita deui. Gusti nu Maha Agung kutan kitu Nil. Aing mah mending ngadenge-denge asa kukurayeun kitu Nil. Paingan atuh eta si Inon meni ujug-ujug senang we imah jadi gadong. Pakaya beuki lego abel kelega. Para bot rumah tangga aralu si horeng teh kitu we nya. Eta geuning manehna kaayaan sakitu keneh Nil. Mangko sarua pada milu ka Gunung Gede. Waktosna ka Bujeng Sep. Alhamdulillah nama kapidangkeun dongeng Sunda Temang Jaya Carios Barit Bodas bagian ke-21. Hatur nuhun kana parantos setia kana ieu channel Sampurasun.